Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratah cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pamegat istri nular nyontok Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyemut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati seja silih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nangahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadede. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kunulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Amin ya robbal. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwah santri, hormaten simkuring, guru wanen, pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu, Bapak Sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudah. Ieu teh judulna teh pangaosan. Tah sabenerna ai pangaosan hayang naon? Kade hayang daha. Sebenarnya ibu daratang ka dieu teh judulna teh pangaosan. Tah lamun ditanya ai pangaosan sebenarnya hayang naon? Cek bibir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ilmu, lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu. Da sebenarnya mah di dieu teh aya ustad, aya kiai osok rutinan, ibu teh geus ilmuwan sebenarnya. Ibu ai ngomongkeun batur dosa, geus apal. Ai popolotot ka salaki dosa. Tuh geus nyaho ning eta. Ai pedit dosa. Panas ku milik batur dosa. Rudet goreng hate dosa. Heunaha atuh teu eureun. Tah berarti ku sakitu ge kajawab urang teh lain teu boga ilmu sebenarnya mah ngan urang teu nyaho gawe saenggeus mibanda ilmu. Matak nu hese teh lain ilmuna gaweana. Naon atuh ilmu? Tah ilmu mah wayahna kudu cicing dina 4 rupa. Hiji ilmu kudu cicing dina awak. 2 ilmu kudu cicing dina hate. 3 ilmu kudu cicing dina rasa. 4 ilmu kudu ngawujud dina bentuk. Tah ilmu teh cicingna di mana? Na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Sing sok. Na jasad, na hate, na rasa, na wujud. Ilmu cicing dina jasad tempatna di mana? Sirah. Mata loba budak sakola, loba budak masantren, keluar pesantren baruga ilmu Quran jeung hadis malolotok ulah waka ngarasa giling lamun ilmu karek samet sirah da can asup kana hate. Lamun ilmu geus dina sirah asup kana hate maka leuwih luhur ilmu bakal leuwih luhur budi jeung basana. Pan sakapeung mah Quran katalar, hadis kaaji tapi bibir mah sok ngaledek batur. Aya hadis nu mana kudu ngahina batur. Ungeuk demaranehanana apaan cek sirah mah subhanallah jeung cek bibir subhanallah teh maha suci Gusti
tak asupkeun kana hate. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah, berarti tugas hate ibu teh gara miceun. Piceun naon nu aya dina hate? Geuleuh, rujit, cuak, ngewa, panasan, tekaupan, cegukan, punungan. Biwir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, maka hate nyambut ku kasucian si hate, nyekruk antara bibir jeung hate. Ieu mah ari dina bibir subhanallah, batur nyeun gedong nyeri hulu. Ari bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli, ngan hanjakal nu batur mah bisa dijual nu manehna mah henteu. Da eta kongkorong tina lajada ladang COD. Aduh, eta teh ngaranna panas ku pangaboga batu. Na bibir subhanallah maka hate kotor tong dikuku. Lamun geus cicing hate dina kasucian maka bijil rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung nya. Jelema nu boga ilmu mah moal ngantep batur kalaparan, moal ngantep batur teu boga imah, moal ngantep batur kasangsaraan, pasti we bakal hayang melaan. Nah kateuleman ku ilmuna harta teu dibawa balik, nu dibawa balik iwati manfaat tina eta harta. Meupeung nu beunghar baroga harta tuh bantuan yatim, bantuan miskin, bantuan jongkok. Rasa kumaha lamun yatim anak urang, kumaha lamun nu teu dahar teh dulur urang, kumaha lamun teu boga imah teh lanceuk atawa adi urang. Maka timbul cek ilmu rasa batu rasa urang, maka bakal rawe lantas malang-malang putung. Kabeh jelema bakal gotong royong urang pangnyeunkeun euy imah jompo hiji. Tuh ku ilmu teh bisa ngawujud. Geus ilmu nepi ka dinya. Tah lamun nyebutkeun acan deuk nepi ka iraha haben wae kieu. Rasa kaopat ilmu teh kudu ngawujud. Ngawujud di mana? Nya na awak ibu. Lamun bener ibu bararisa kana ilmu wujudkeun. Panon cicing jeung ilmu moal popolotot, ceuli cicing jeung ilmu moal resep gosip, bibir cicing jeung ilmu moal ngocombrot ngomongkeun batur, hate cicing jeung ilmu moal panas ku pangaboga, suku cicing jeung ilmu moal ngalengkah salah, hate cicing jeung ilmu moal aya panas baranan, leungeun cicing jeung ilmu bakal daek barang bere. Tah kanyataan mah ilmu laluhur, panon mah popolotot, kana gosip baroreuki, ngocombrot ngomongkeun batur anger. Matak ilmu teu jadi cahaya, beuki luhur ilmuna ngadon poek dina hirupna. Wah, surak teh eta teh anu keprok teh nu rumasa. Lamun ilmu gecicing dina wujud bakal bijil sifat al-haya minal iman, era sifat era. Tah ibu ge kudu arera. Ari tiung denai, ari baju denai, ari HP Oppo, ari kana hutang poho. Tuh, pan jadi era ku ilmu teh. Ayeuna ibu di jilbab sing era ku jilbab nu dipapake. Artina lamun ibu era ku jilbab eta, maka jilbab teh jilbaban oge jeung hate-hatena. Ulah sakadar di jilbab sirahna ari hate teu di jilbab. Kumaha ari jilbabna hate? Panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngocobrot ngomongkeun batur. Nah, da ayeuna mah nu katempo teh jilbabna ngaguyupu kana gosip barareuki, kana kasalahan batur noroweco. Kagorengan salah kitu polotot berarti si eta karek di jilbab sirahna can di jilbab si sirah nu sabenerna. Wow. Tempo bapak-bapak nu di tukang buat kitu lepok cenah. Heureuy geuning. Jasad, hate, rasa, wujud. Tong kalegeg apal dalil mah. Tong kalegeg karek apal hadis mah entah. Naon sababna karek sambat sirah. Maka ilmu kudu bisa nungtun karena awak kurang disebut we al ilmu nur. Ilmu teh jadi cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya tak urang arapal ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang teh kabeh baroga ilmu tapi hirup poe-poe nya. Kunaon sababna? Heuh teu apal gawe. Apal bab tahajud, apal da ibu ge apal bab tahajud, apal urang mah ngarti, apal ieu teh ibu teh bab tahajud. Ngan ditoong tina kijep kieu, mah kijep bareuki hees.
apal bab infak jeung sedekah apal urang ge nyaho apal itu bab sedekah teh tapi naha sakabeung pedit di kuku apal ka salaki kudu hormat apal tapi naha popolotot apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea apal tapi naha ustad sok parasea tuh gening antara ilmu jeung laku lampah kahirupan teh patojaiyah mata ulah waka hayang didenge batur cacak-cacak ilmu nu urang teu didenge batur mangsa bodoh da didengekeun ku hate sorangan ge henteu mata ilmu teh lain ditolak batur tah ku hate sorangan ge geus ditarolak bener kenah ceramah loba nu ungeuk teh kuloba nu kasinirang nyaraho kabeh ge alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun kabeh puji anu Allah naha urang sok boga panyakit asa kapuji pupujieun nepi ka aduh make kongkorong ge dongko malah mandar di beja-beja ka tetangga ieu teh 40 gram ti salaki kumaha jeung tetangga kumaha sia naon eta tujuanana padahal hakikat hirup urang mah kudu disumputkeun komo hareupeun jelema anu weuh pangaboga tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make naha umat Islam kudu ngaragangan perasaan batur ieu mah panas batur genah ieu ceramah demi Allah tah loba nu ka siniran alhamdulillah komo alhamdulillah dibawakan gawe imah boga alhamdulillah sawah boga alhamdulillah dahar 3 kali alhamdulillah baju gonta ganti eta mah karek ngomong naon gawena maknya imah boga sawah boga ceuk ibu alhamdulillah tapi naha hayang BL teh lamun kitu mah pan alhamdulillah teh alat ngomong pikeun bersyukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah boga motor alhamdulillah boga harta alhamdulillah heueuh jelema beunghar mah kudu mere lain hayang dibere pan kanyataan anu nu beunghar meunang BLT teu hideng teh matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar meunang BLT wayahna balik ti dieu tepungan ka des-des bener pisan ceramahna gerhana urang mah era bari beunghar bet meunang BLT pangmikeunkeun ka si miskin pangmikeunkeun ka si yatim tah kakara eta disebut beunghar nu sabenerna nya ge keprok da eueuh anggar we ngada dempes balik ibu ti dieu bebeja ka salaki ti mana bieu pangaosan jeung saha nana gerhana meunang naon kieu ieu Pak bieu teh kadenge ceramah nana gerhana pan urang mah jelema boga imah boga sawah boga motor boga heeh terus kumaha kitu tah urang teh teu boga hak menang BLT tuluy kamari menang BLT Pak urang bikeun ka fakir miskin musuh utama adalah salaki ibu kumaha ceuk salaki tong didenge Ustad Gelo kitu atau ibu tuh jadi kapangaruhan heueuh nya Pak dipikir-pikir mah kitu jadi di dieu ungeuk sote datang ka imah mah cantang tuh padahal alhamdulillah dibaraca tapi mana gawena bener sadio atuh da bismillah ge dibaraca bismillahirrahmanirrahim pan kabeh ge arapa naon atuh eusina bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku takdir Allah ku keagungan Allah ku pangawasa Allah bi nana gerhana jadi penceramah bi ku irodat Allah padahal mah kuring teu nempokeun jalma nu sok ceramah ibu di kopiah henteu gamis henteu udang henteu tasbih henteu matak datang ka DTBT kitu we mustami kata lain assalamualaikum kalau well assalamualaikum coba lamun ngundang anu digamis diundang mah rarengkuh kabeh dulu jeung sumping al mukarrom meureun ieu mah gep diuk dinu hajat panyata parentah doa parentah menta dipoto tapi kun payakun Allah bi ku iradat Allah ku izin Allah ku kahayang Allah kuring kudu jadi penceramah saha nu bisa ngahalang moal bisa nya ayeuna Pak Kades cobaan des ke mah udeng sing badag gamis sing ngangsar da moal aya nu ngulem nu aya ge ceuk wargana si Pak Kades anyar tobat
artina takdir Allah, kahayang Allah, izin Allah teu dititipkeun dina bajuna, teu dititipkeun dina hartana, teu dititipkeun sakapeung dina ilmuna, tapi dititipkeun nalika jelema pasar sumerah ka Allah Ta'ala. Mangga Gusti, mangga kumaha salira deuk jadi heug henteu kajeun di dinya takdir bakal terjadi. Bener? Ya.